Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ye kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka karsana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ye kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 34 jajaran kagenep. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin. Lamun tengaluskeun anjeun donnaka kana sangkaan anjeun bihi ka Allah li ajli husni wasfihi karana arah-arah bagus sifat Allah. Aeli ajli tegasna karana arah-arah makana perkara wa anu Allah alaihi anu netep dina itu ma minan nu'uti tina pirang-pirang sifat asaniyati anu luhur atanapi sifat anu mulia wasifati aliyati jeung pirang-pirang sifat anu mulia. Fa inna man mangka sanyanyana perkara si jalma kana nu kabuktian itu man eta mutasifan anu kasifatan bi asna sifati kumang pirang-pirang sifat anu ararus atanapi pangluhurna sifat eta la yasduru taradohir minhu ti itu man illal jamilu angin anu aralus atanapi anu garinding siaman sumawona liman pikeun jalma donna anu nyangka bihi ka Allah al jamila kana anu ginding anu aralus. Pahsin mangka kudu ngaluskeun anjeun donnaka kana sangka aranjeun bihi ka Allah liwujudi muamalatihi karana ayana pirang-pirang padamelan Allah ma'aka sarta anjeun. Ieu hikmah anu ka-40. Lamun teamah anjeun henteu bisa alus sangka ka Allah kalawan sifat-sifat Allah anu teu kinten saena
Seg atuh anjeun sing alus sangka ka Allah teh lantaran sagala nikmat anu ku Allah tos dipaparinkeun ka anjeun kitunya. Tina sawarehna makomna kayakinan teh nyaeta alus sangka ka Gusti Allah. Dina sagala rupa anu ku Allah dipaparinkeun henteu aya sangkaan goreng ka Gusti Allah. Tegas sing pinuh ku rasa pasrah jeung rasa sumerah kalawan rumasa hirup aya dina pamigeyanana anjeunna malah geuningan saur kisarih atanapi kisair mah disebatkeun husnudonni billahi ta'ala ahadu maqamatil yakin. Ari alus sangka ka Allah teh eta tina sawarehna kadudukan alias makomna ahli yakin. Kudu berarti urang teh naon alus sangka ka Gusti Allah. Cek dina ieu hikmah anu ka-40 lamun anjeun henteu bisa husnuzon atanapi alus sangka ka Allah taala karana arah-arah sifat-sifat anu aralus di Gusti Allah. Nah urang ka Gusti Allah karana henteu tajalli kana sifat Allah. Pentingnya eta samemeh urang tiasa jeung ditiasakeun tajalli sifat asma sifat ka Gusti Allah teh eta teh permulaan awalna tina urang ngagaduhan kanyaho tolab heula elmuan heula matakan penting makrifat am teh matakan disebutkeun awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusa naon makrifat atanapi nyaho kenal ka Gusti Allah sarta dalilna bisa. Saleresna mah upami tos dipondasi dina perkara urang paham kana makrifat am, insyaallah nanti oge nuturkeun urang ditiasakeun sareng tiasa tajalli sifat atanapi tajalli asma sifat. Kadituna timbul naon? Timbul mahabbah ka Gusti Allah, timbul cinta. Kulantaran naon eta teh? Kulantaran urang kenal atanapi makrifat ka Gusti Allah. Pan aya paribasa naon? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Berarti urang kudu kenalan heula engke kakarak ngarasa gindingna Allah taala, bageurna Allah taala ka urang kulantaran di dadasaran urang hate atanapi akal goriji urang aya kanyaho kana sifat-sifat Gusti Allah. Pan sasaranana mauduna dina makrifat am teh disebutkeun naon? Sasaranana aya wajibat, aya mustahilat, aya jaizat. Tak kitu. Matakan kudu paham ka dituna. Matakan ulah dianggap sepele. Wah, ternyata mah ngaji tijan. Eta mah pikeun anu bodoh. Ulah kitu. Berarti urang teh kudu eta teh paham heula kitu. Pan eta disebutkeun awal wajibna ngaran-ngaran barang wajib cek syar'i berarti kadituna fardu ain. Ngaran-ngaran fardu ain cek hukum syara lamun dilaksanakeun meunang ganjaran, lamun teu dilaksanakeun meunang genyeran. Kitu. Coba urang henteu paham mah atanapi teu nyaho kana sifat-sifat Allah kumaha? Urang
nasorupkeun anak dina kahirupan sapopoe. Kumaha rasana bageurna Allah, kumaha rasa hemana Allah, kumaha ya Hanan ya Manan. Ya Hanan anu seueur pisan kanyaahna ka urang. Ya Manan anu seueur nugrahana ka urang sadayana. Rek kumaha ngarasa bageurna Allah ka urang lamun ieu urang henteu didadasaran ku kanyaho tentang sifat-sifat Gusti Allah gitu. Mudah-mudahannya urang kapayuna ieu dina wengi Minggu, terutama dina wengi Minggu urang belajar makrifat supados mungkin tiasa nasorupkeun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Di dieu dijelaskeun lamun anjeun henteu bisa husnuzon atanapi berbaik sangka ka Gusti Allah karena arah-arah sifat anu ararus di Allah lamun can bisa yeuh ku ngajalankeun tajalli sifat hate ningali kana sifat Allah kitunya. Tadi dia dijelaskan lamun can bisa kos kitu pahsin maka kudu ngaluskeun anjeun donaka kana sangka anjeun bihi ka Allah liwujudi muamalatihi karana ayana pirang-pirang padamelan Allah ma'aka sarta anjeun. Lamun urang teu bisa husnudon lantaran can bisa tajalli sifat ye maka kudu husnudon atuh kulantaran tajalli gitu. Kitu manana teh ieu teh dina hikmah anu ka-40 teh. Lamun teu tajalli afal acan rek kumaha husnudon ka Allah taala. Kadituna isuk-isuk rahuh sore luhlah. Aduh aing kitu pan nya. Kitu. Ari anu tos caang mah naon relung hatena husnudon teh ku tajalli asma sifat. Batur mah anu tos mampu ieu hatena aya cacaang atanapi ruhani nanyaksi kana keagungan Gusti anu bahasa naon bahasa secara umum mah relung hati dari hati yang paling dalam melihat keagungan Allah Ta'ala kunaon ku sifat-sifat Allah Ta'ala. Atuh lamun misalna can bisa kadinya mah atuh urang mapai-mapai we heula dina tajalli afal naon mapai-mapai ieu hate naon lempang ka Gusti Allah ku ningali naon tapak damel Gusti Allah gitu. Lamun can bisa tajalli afal atuh dina asar-asar afal heula kitu nya. Nah asar afal pan urang teh dipaparinan asar afal ku Allah karaos henteu? Karaos teu? Ieu teh asar afal teh tapak damel Allah teh saleresna mah ararus kabeh oge. Nu alus hungkul mana tapak damel Allah anu aya di urang. Coba ceuli ieu aya di urang tapak damel Gusti Allah. Soca ieu aya di urang sehingga ditiasakeun ningali ku Gusti Allah kana satiap perkara. Ieu teh naon? Tapak damel Gusti Allah. Panangan ieu diayakeun tapak damel Gusti Allah sehingga bisa ngaragab sesuatu. Tuh dina eta we heula dina naon mapai asar afal sampean ieu tiasa ngalengkah urang ka mana ka meuni sakahayang urang berangkat ka padamelan berangkat ka suatu tempat berangkat ka sakola berangkat segala macam tah eta teh ku jalan naon kulantaran urang ngagaduhan sampean jeung ieu sampean ditiasakeun ku Gusti Allah tiasa ngalengkah tak ieu teh tapak damel Gusti Allah. Tuhnya atuh urang muji ka Allah teh karana asar afalna muji ka Allah. Piraku teh bisa kadinya-dinya pisan mah. Tuh. Seueur keneh kasayan Gusti Allah anu dipaparinan ka urang daripada madorot anu aya dina diri urang. Jadi terus urang teh jadi kadituna timbul naon husnudzon we ka Gusti Allah.
berbaik sangka gitu. Sok coba sok ari pamajikan urang ya anu ka bapak-bapak anu ari pamajikan urang ieu sabab saha? Sabab Gusti Allah. Tapak damel Allah. Coba heg lamun eta pamajikan urang teu didaekeun hatena yeuh ku Allah ka urang, hati urang teu pikeun ka ayeuna gabung rupa namanya. Eta teh tapak damel Gusti Allah eta ulah salah. Pamajikan urang moal daekeun ka urang lamun henteu kira-kirana didaekeun ku Gusti Allah karasa meureun nya karasa pamajikan urang daek jeung urang naon daek susahna daek narimana nya sumawona untungna keur untung daek jeung urang keur rugi oge daek jeung urang eta teh tapak damel Allah salaresnana. Upami ieu hate caang kana asar afal, upami ieu hate caang kana naon kana paparinan Gusti Allah ka urang. Kasilep weh tah kasusah urang teh anu secara dohir maujudat anu aya dina diri urang kasilep ku naon ku kasilep ku asar afal Allah bray ningali pamajikan ieu tapak damel Allah. Ningali naon anak-anak urang ieu teh tapak damel Allah gareulis pisan, karasep pisan, saroleh pisan, palinter pisan ieu teh tapak damel Gusti Allah sing emot kadinya. Asar afal tapak damel Allah tah hate teh pencrongkeun kadinya sahingga urang poho kana naon kana suudzon urang ka Gusti Allah. Seseueurna jadina naon? Seseueurna husnudon atanapi berbaik sangka ka Gusti Allah kulantaran urang ningali ieu hate. Pun cek musonib tadi lamun teu bisa husnudon dina tajalli asma sifat atau dina tajalli apal heula. Mun teu bisa tajalli apal kulantaran urang teu bisa husnudon kulantaran ngagunakeun tajalli apal atau dina tajalli naon dina asar-asar apal heula kitu ningali lingkungan urang ningali kaayaan anu aya dina diri urang ieu sehat teh ieu teh asar apal Allah urang teh sehat teh nikmat ya Allah karim da loba ieu tong boroning bahasana heueuh anu bisa urang bisa leumpang ka mana-kamani sakadaek urang tingali sok coba tanya lamun aya tatangga cek paribasana aya tatangga anu naon anu setruk tanya hayang teu bisa leumpang kos uing misalkan atuh puguh cenah pasti eta teh atuh puguh nya eta nikmatna luar biasa tapi ieu urang teu ngarasa ieu teh asar apal Allah kitu we isuk lahu soreluh lah ya kitunya urang ayeuna boga budak calalageun boga budak teh jeung nurut boga budak teh eta asar apa eta teh ulah salah tah supaya alus sangka ka Allah atuh tina asar afal we heula kan asar afal kemah taekeun atuh kana tajalli afal kitunya jadi hikmah ieu Kiai Musonib nurunkeun naon nurunkeun pangriringanan ka muridna. Saha muridna? Nyaeta muridin teh. Saha muridin teh? Jalmi anu ngagaduhan himmah wusul ka Gusti Allah. Kitu nya. Lamun anjeun teu bisa husnudon ya cek Kyai Musonib tina sabab tajalli asma sifat, maka husnudon tina sabab tajalli afal. Sabab anu tajalli afal oge eta termasuk waliullah sing kade. Anu tajalli afal termasuk eta teh waliullah, termasuk eta kakasih anjeunna. Naon sabab? Nur ilahiyah anu datang kana hate anu buktina tajalli, anu buktina hate ieu tajalli kana naon? Kana afal Allah eta termasuk kana fadol atanapi kana nugraha ti Gusti Allah. Eta teh pangpaparinan nugraha hate bisa caang ningali kana keagungan pangeran eta teh nugraha ti Gusti Allah naik makom ulah salah eta teh berarti eta teh rasa cintana buktina cinta Allah ka urang
berarti ngaran-ngaran hiji perkara misalkan sesuatu anu cinta ka urang berarti eta teh kakasih urang. Berarti urang teh kakasih Gusti Allah. Kitu tina tajalli amal oge eta teh waliullah masukna. Sabab kunaon disebut waliullah? Sabab nur ilahiyah pan anu aya dina hate urang datang kan kitunya. Hate teh ieu caang ka mana? Caang kana aturan jeung caang ka anu gaduh aturan tak ieu teh fadol ti Allah. Kitunya. Terus min isbagin ni'ami tinas nyampurnakeunana pirang-pirang nikmat wasyumulil fadli jeung ngawengkukna fadol atanapi kamurahan Allah wal karomi jeung tegesna kamurahan atanapi kabageuran pamere anu tanpa sabab eta disebatna fadol gitu. Teu teh syarat saur Allah bisa anjeun misalkan dauqiyah anjeun dina ilmu makrifat saur Allah taala dauqiyah kitu matakan pundut heula keagungan Allah pundut heula kadidoan Gusti Allah ka urang ngaran-ngaran hayang dipikarido ku Allah berarti tingkah laku urang berarti kudu dipikarido ku Gusti Allah kerido Allah ka urang matakan aya Allah mah pan kudrat Allah mah teu nyela-nyela sing ingat kitunya Allah ngadamel langit jeung bumi saeusi-eusina langit jeung bumi Allah mah teu dekol-dekol acan cukup ku kun fayakun iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun Allah mah seuk Allah jadi kitunya. Nah eta padol pahala awadaka sabab henteu ngabiasakeun atanapi ngabiasakeun Allah ka anjeun ila husnan anging kana anu alus wa halasda jeung henteu nempatkeun Allah ilaika ka anjeun illa minanan kecuali kana nugraha lamun teu bisa husnudzon tadi teh ka Allah taala kulantaran tajalli asma sifat maka tajalli kana afal Allah taala sabab Allah teh pahal awadaka illa husnan wa hal asda ilaika illa minanan eta tingali we ku urang Allah teh lolobana mah masihan anu aralus ka urang atawa anjeunna Allah teu pisan-pisan ngabiasakeun ka anjeun kajaba kasaean jeung henteu nibakeun kasaha henteu nibakeun Allah ka anjeun kajaba kanyaah jeung kadeudeuh eta teh anu malulu kurnia anjeunna nya seueurkeun anu aralus anu dipaparin ka urang ti Allah teh sok geura anu aya dina diri urang lah loba anu nikmat atawa anu teu nikmatna dina diri urang kira-kirana anu aya dina diri urang loba anu teu nikmatna apa loba anu teu nikmatna jiga namanya lain jigana karasa rupana mah seueurna naon seueur nu alusna seueur anu nikmatna dagang oge untungna satahun bahkan dagang untungna 2 tahun pira ge dibere rugi 2 minggu nya sok coba mana loba nikmat apa loba baliat anu dipaparin ku Allah ka urang loba nikmat tapi eta anu dirasakeun ku urang rugi teh meni asa saneng pan nya asa paneng eta kitu gering mah 3 poe ieu gering nama 3 poe muriangna geus luh lah teh ya. Tapi pan ari cageurna 4 tahun kadang nya 3 tahun cager eta gering paling lila ge atuh saminggu kan kitu nya. Tah dina palba eta we tapakuran geuning Allah teh seueur maparin kaalusan daripada maparin kagorengan Gusti Agung matakannya nanti izin
Sisin ka Gusti Allah matakan lamun bahasana ulah loba nuntut hak tapi urang poho kana kewajiban singkat di dieu teh awadaka illa husnan anu ararus wungkul bukti nama asar afal Allah teh ieu kan contona ka urang anu dipasihkeun ka urang ti Allah teh geuningan seueurna anu sarae hungkul daripada anu garore nya nugraha hungkul geuning lolobana mah anu dipaparinkeun ku Allah ka urang teh tah minanan teh eta minanan disebutna nugraha atau fadol itu seueur nu lalusna ka urang aya ni aman tegasna pirang-pirang nikmat saeutik anu teu nikmatna mah geuningan nu aya dina diri urang nya seseueurna mah naon nikmatna matakkeun naon teh dina naon dina doa rumah tangga geuning nginget keneh teh ayeuna doa rumah tangga kutuing ting poho doa rumah tangga geuningan inget teu barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa ja'ala bainakuma fi khair gitu kan eta teh doa rumah tangga piraku poho deui karek kamana barakallahu laka wa baraka alaika eta doa rumah tangga mugia ngabarokahkeun Allah taala kana naon kana perkara anu ngeunah karasana ku anjeun jeung anu teu ngeunah ku anjeun jadi barokah we lah secara hakikat nama hasilna mah kitu pas datang dicarekan ku pamajikan oh pan teu ngeunah eta teh nya teu ngeunah eta teh tapi lamun hate karena sakali majikan nyarekan atuh mageurna mah sabulan 2 bulan 3 bulan kan bahasa kitu tah jadi ningalina kanu seueurna daripada kanu saeutikna boga budak pas burudag lahir teh pan bunga eta nya urangnya bunga anu tos boga budak mah atoh sabenerna mah ngan urangna we henteu naon teu daek napakuran nya teu daek napakuran matakan ieu teh di naon dianjurkeun kudu resep tapakur gitu. Wa asyara jeung isarah musannif bizalika kalawan itu kaul ila annan nasa karana sanyana manusa fi husni donni dina alus sangka eta ala kismaini kabagi 2 bagian khossatin kahiji anu pinter wa amatin anu kadua anu bodoh. Nah dina lebah alus sangka teh eta manusia kabagi 2 golongan alus sangka perwatekana alus sangka ka Gusti Allah aya 2 pangkat ieu teh anu kahiji nyaeta nu disebutna husnudzon khosoh husnudzon jalmi anu palinter bagian-bagian akhirnya anu kadua husnudzon jalmi anu ammah teh jalmi anu bodoh berarti 2 tingkatan ari anu tingkatan husnudzon khosoh nu kumaha dijelaskeun ieu pal khossatu maka ari husnudzon khosoh eta hasanu ngaluskeun itu husnudzon khosoh teh adonna kana sangka bihi ka Allah 5 kana perkara huwa ari Allah alaihi anu tetep dina itu emak minan nuuti sayyiati tina pirang-pirang sifat anu luhur waspiatil aliyati yen pirang-pirang sifat anu mulya tah eta nu kahiji golongan jalmi anu husnudzon teh nyaeta makum dina khos tuh ari husnudzon teh alus sangkanya alus sangka ka Allah anu golongan anu pinter mah sabab ningalina ka mana ningalina kana sifatan-sifatan anu tumetep di Gusti Allah berarti upami dina pelajaran mah disebutna tajalli asma sifat di palebah ieu urang pentingna naon ngaji makrifat teh palebah ieu
urang arek irah naik makomna, urang arek irah naik tingkatanana. Hayu we tajali apa jam encan bisa-bisa acan ngagorolang we dina asal apa. Ya kuring tapak damal Allah, pamajikan tapak damal Allah, anak tapak damal Allah. Hayu we ngajejetreng di dinya. Naon sababna? Sabab urang ieu hate teu bisa ngaronjat. Naon hate ieu akal goriji urang henteu apal. Naon ari wujud, naon ari kidam, naon ari bako, naon ari mukhalafatul hawadisi. Tah kana urang teu nyaho ka dinya, jadi ieu hate teu bisa caang kana sifat-sifat Gusti Allah. Jadi penting makrifat teh. Ilmu makrifat teh penting. Sing emutnya kadinya daekna kira-kira ya bapak-bapak siap teh ya siapnya siap malam minggu kudu siap hayu urang brengkeun uraku teh santri hungkul malam minggu teh ada malam minggu urang eta urang gaungkeun lah intina kitu nya tah anu golongan jalma anu palinter masing horeng anu pangkat ngabogaan pangkat hos eta teh jalmi anu husnudon ka Gusti Allah anu alus sangka ka Gusti Allah karena ku jalan tajalli asma sifat berarti eta dina makomna naon geus alam naon alam malakut jabaru masing sing daeknya sing daek hayu urang ngaji makrifat tuh alus sangkana ka Gusti Allah kulantaran ningali kana sifat-sifatna anu maha anu naon anu maha sae sifat Allah tur maha luhur kitunya wasifatil aliyah pirang-pirang sifat anu sarae sifat-sifat anu marulia sifat-sifat anu laluhur asa piraku adeuhnya ye kanggo anjeunna Allah taala anu sakitu kagungan sifat Rahman jeung Rahim Allah taala teh ngagaduhan sifat ulas tur asih tur anjeunna pisan anu kasipatan ku sifat magfirah naon hampuraan ka abdina tuh geuningan bahkan ye Allah taala mah resepkeun ka jalma anu naon anu resep menta ka anjeunna tibatan ka jalma anu tara menta tapi ieu dina makom naon makom taslimnya anu dina makom doa dina makom taslim mah tos naon teh ruhani tos nyaksi kana naon kudrat sareng iradah Gusti Allah cindekna mah anjeunna anu kagungan sifat kasampurnaan anjeunna pisan sifat kamal teh sampurna berarti lamun teh mah anjeunna binasa yeuh ka abdina atanapi asa teung-teungeun nya ka urang atanapi kejam atanapi bosenan ya Allah taala atawa teu malire kana naon anu dipikahayang ku abdina kulantaran Allah pan ngagaduhan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ngagaduhan sifat Hanan Yamanan matakan saat satacan ngaos di eta naon diawaskeun iltija ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan makhrajul lil adyan judlana bil gufran ya Hanan hei zat anu seueur masihan sinugrahna hei zat anu seueur masihan kanyaah lah kitu ya Manan hei zat anu seueur masihan sinugrahna jadi Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Ya Hanan, ya Manan. Ya Qadimal Ihsan, hei zat anu tipayun masihan kasayanana. Artina Allah Ta'ala tara nungguan abdina alus heula arek maparinan kasayan ka abdina teh. Tuh geuningan. Ya Qadimal Ihsan. Ya bageurnya Allahnya. Bageur Allah teh. Mahrajulil adyan salira solusi pirang-pirang hutang eta mah hutang majaji hutang naon hutang hakiki judlana bil gufron mugi-mugi salira jud dina jawadun muga-muga salira zat Allah maparinan hampura kana dosa-dosa abdi sadayana tuh Allah taala mah kitu
bageran Allah Ta'ala tuhnya. Terus da cindak nama Allah teh bager kacida ka urang, tapi pikeun kana golongan hosoh mah anu pinter teh anu alus sangka ka Allah teh kulantaran nilik kana sifat-sifat Allah anu sakitu mulia tur sakitu sampurnana. Jadi ai golongan hosoh mah kitu nya tajali asma sifat gitu. Terus kumaha ketakna golongan anu ammah? Wal ammatu jeung ari anu bodoh eta husnu ngaluskeun itu ammah adonna kana sangka bihi ka Allah lima kana perkara hum ari itu ammah bihi dina itu mah min subugin ni'ami tina sampurnana pirang-pirang nikmat wa syumulil fadli jeung ngawangku kurnia Allah wal karomi jeung kamurahan Allah tuh. Ari husnudon amah mah ningalina teh pedah anjeuna dina eta perkara aya anu nikmat gitu. Alus sangka ka Allah na teh dumeh eta bae ngarasa kana sagala nikmat anu ku Allah dipaparinkeun ka urangna atanapi ka golongan amah jeung tos ngarasakeun kana sagala rupa kapunjulanana jeung kaundakanana anu hal ieu teh leuwih ti makhluk-makhluk anu lian. Ngarasa ieu teh urang teh cager, urang teh sehat, ningali we tatangga anu gering. Tah eta teh amah mah. Gusti geuningan salira Gusti bager pisan ka diri abdi. Ieu teh abdi teh naon disehatkeun. Piraku Gusti komo misalkan abdi sapertos si anu mah anu cicing di rumah sakit atanapi di opname di rumah sakit rupana mah tunggara kacida nuhun Gusti. Tah eta amah eta teh ulah salah. Aduh nya ieu kuring teh misalkan cager. Aduh ieu mah kuring teh naon untung. Kan gitu amah mah kitu. Untung ningali kana perkara anu aralus amah mah. Ningali kana perkara anu aralus anu didamel ku Allah dina dirina eta amah kakara husnudon ka Allah. Tapi memang aya negatifna naon misalkan keur dibere untung ku Gusti Allah Allah teh bager ieu ka kuring kececes we dibere rugi Allah keur ngahinakeun kuring gitu matakan berarti anu alus mana atuh hoso berarti kudu dina tingkatan pinter. Ai jalma bodoh mah ningali nikmat anu aya di dirina. Nya kedah nama pikeun jalmi anu pinter mah kudu ningali kana sifatna sakuduna teh nemrak sifat Allah anu aya dina diri urang, nemrak sifat Allah anu aya naon, anu aya dina sekitar urang. Kitu eta teh. Saleresna mah ieu matakan urang teu bisa ningali kana keagungan Gusti teh dina perkara tajali asma sifat teh kana urang bodoh ieu hate. Bener teh? Benernya bodoh ieu hate. Atuh moal masuk kana golongan hosoh lamun kitu mah. Lamun hate urang masih bodoh mah. Berarti hayu urang ngorejat urang. Matakan dina makom salapan makom yakin oge. Sancan kana salapan makom kudu awalna naon makom tolab heula ilmuan heula. Matakan cek matan subhat karangan Ibnu Ruslan pakuluman bigorin ilmin ya'malu a'maluhu madudatun latu balu di mana-mana ngamal tanpa ilmu boro-boro ditarima ku Allah taala latuk balu ditolak ku Gusti Allah nya tingalikna urang pangeling-eling we nya urang eling-eling da urang mah urang siling sumangetan heuh selain sumangetan atuh pan meureun cek bahasa cek pun guru ge disebatkeun urang teh kudu naon kudu sareundeut saigel sabobot sapihanean gitu kan gitu mah kacai kudu jadi saleuwi kalogak jadi kudu salebak gitu sabilulungan gitu bahasana kedah nama paningali sifat Allah anu aya dina naon dina perkara anu tumiba kana ka diri urang eta husnudon eta bedana teh anu khosmah ningali kana sifat ali anu ammah ningali ayana dina dirina anu aralus kakarak bisa husnudon ka Allah
Kakarak bisa nekatkeun eta nu alus teh ti Allah, eta nu amah. Atuh ngaranna oge golongan bodohnya. Golongan bodoh jadi katingali we diri kuringna, masih katingali eta teh diri kuring, bisa kuring, dae kuring, masih kana katingali. Masih naon, masih katingali uingna, itu bahasana. Terus wa tafawutu jeung ari bedana bainal makomaini antara ieu dua makom. Eta dohirun jelas pakaannahu kaya musannif qala ngadauh musannif yan bagi maka peryogi laka ka anjeun ayuhal muridu hei eling-eling anu ngarepkeun wusul ka Allah. Naon antuh sina yen ngaluskeun anjeun donnaka kana sangka anjeun bihi ka Allah mutlakon dina mutlak. Tuh. Berarti ngalus sangka teh kudu wajib ya. Alus sangka ka Gusti Allah teh. Fi isalil manafi'i dina nepikeun pirang-pirang kamanfaatan wa dafil madari jeung nolakna kamadaratan wa adamil ittipati jeung henteu ngareret li ghairihi kalian Allah sing alalu sangka ka Gusti Allah jeung tong rurat reret kalian Allah dina tepina pirang-pirang kamanfaatan jeung nolak tina kamadaratan gitu. Pailam takdir maka lamun henteu bisa anjeun ala husnudonni kana alus sangka alladzi anu huwa ari itu ladi eta makomul khosoh makom anu pinter patalabas maka kudu tumandang anjeun bimakomil ammah dina makom ammah lamun can bisa dina makom khos atuh kudu tumandang ieu wajib lah gitu wajib lamun urang supaya husnudon ka Gusti Allah atau dina makom eta makom ammahnya lamun can bisa husnudon dina tingkatan khosoh dina tingkatan ka termasuk golongan-golongan jalmi anu palinter atuh pentingkeun lah dina makom ammah mah kitu nya wa husnudonni jeung ari alus sangka bihi ka Allah liwas bihi karana sifatan Allah eta yuntiju anu ngabuahkeun itu husnudon laka ka anjeun mahabbatahu kana mahabbah ka Allah wasihatal i'timadi jeung sehatna kana tatagenan jadi 100% bersandar ka Allah gitu eta teh manfaatna teh wa tawakkuli jeung tawakal alaihi ka Allah wa husnudzanni jeung ari alus sangka bihi ka Allah liwujudi makomalatihi karena ayana pirang-pirang pada melan Allah Ta'ala ma'aka sarta anjeun eta yuntiju nganatijahkeun itu husnudzon ammah laka ka anjeun syukron nikmatihi kana syukuran kana nikmat Allah gitu wa tasyawufa karana jeung ngabuahkeun kana mikaresep liwurudil fadlihi kana datangna fadl Allah wa rahmatihi jeung rahmatna Allah. Jadi ieu teh secara kesimpulanana berartinya secara kesimpulanana saur ieu katerangan dina hikmah anu ka 40 lamun anjeun henteu bisa alus sangka ka Allah kalawan lantaran sifat-sifatna Allah cik atuh sing alus sangka ka Allah kalawan lantaran nikmat anu ku anjeunna dipaparinkeun ate cuman tel kana nikmat anu dipaparin ku Allah ti Allah ka urang jadi maksudna eta katerangan teh netelakeun yen manusia teh dina lebah alus sangka ka Allah kabagi kana dua bagian kan pikeun jalma anu mikahayang dina tingkatan husnudon anu aya dina tingkatan khos atanapi pinter taya deui jalana kajaba kudu ngabiasakeun tafakur katanya tafakur ai tafakur teh naon mikir jeung eling katakan tafakur lain ngalamun lain ngalamun mah lain tafakur atuh ka ditu na waham jeung hoyali lain ngalamun mah jikalau andai kata umpama misalnya ayo we gitu ngabayang-bayang gitunya
Duh kajaba kudu tapakur daek maca daek nyasar sing nepi naon kana karasa ieu teh nikmat ti Gusti Allah teh kitu ulah ngan saukur semet rarasaan eta peupeujeuhna ieu Kiai Musonif ari anu dimaksud daek tapakur teh nyaeta daek ngarasakeun jeung ngalenyepan terus ngalarapkeun naon eta teh ngalarapkeun kana tina nikmatna Gusti Allah sing nepikeun katara jeung sing nepikeun karasa kana diri urang jeung sing nepikeun kanemra kitu nya katingali ku urang malah diaku ku diri pribadi welas jeung asihna Gusti eta kitu engke teh ayeuna tapakur mah pan aya hatena teh bersih teh kitu ningali bae kana keagungan pangeran lain ngan ukur ngeluk tungkul hungkul anu dicampur ku lamunan kaditu napan kitu biasana pan lamun hiji perkara anu tumiba kana diri urang henteu sapagodos jeung kahayang urang ujug-ujugna manaon coba naon frustasi matakan penting gitu penting ilmu ahwalil qulub teh penting ilmu naon tingkah hate teh supaya engke pinter ngebolak-balikna matakan engke teh lamun dina bab tapakur mah dina bab tapakur pinter nilik-nilik jeung nyidik-nyidikna gitu matakan dipikir dibolak-balik dipikir disidik-sidik teras ka ditu nang teh nya sing kade matakan lain ngan ukur ngeluk tungkul hungkul anu dicampur ku lamunan bari henteu kasasar jeung karampak henteu nemrak jeung henteu karasa buahna ngan ukur ngan teu lamunan kadinya pan jadi anu temahna bakal ngarasa betah di alam lamunan gitu ngantang tuh hayang bisa bisa tapakur kitu teh kudu mibanda manahan cekas sing bersih heula sing bersih ngamilik ati anu suci anu henteu mindeng di kotoran ku kotor hawa nafsu matakan pan hiji perkara babarengan anu berlawanan eta mustahil lamun hate poek berarti hate teh henteu caang lamun hate inget ka makhluk berarti hate poho ka Allah kita kumahanya jadi hilangkeun berarti kotor hawa nafsu anu aya dina diri urang lantaran kumaha lamun hate na keur kaancikan ku hawa nafsu boro ampar keur lapar dalah keur seueuh oge teu woleh riweuh kitu lamun digugulung hawa nafsu mah boro-boro parang rugi dalah keur untung oge moal woleh ku kulutruk urang teh keur untung cacak keur untung komo mun rugi teu woleh-woleh nganaha-naha teu woleh dimeureun-meureun gitulah majarkeun teh kadaek kuring teh kumaha ieu teh geus beak dengka majarkeun teh kitu nah salah naon ieu teh kuring teh jadi kitu pila kadar mikah hayang nu teu pira nah Allah teh geus boseneun kitu ngurus kuring teh ya naudzubillah anu antukna goreng sangka ka pangeran goreng salawasna kulantaran hatena keur disirekeman ku hawa nafsu teh eta nya sabalikna lamun hate ieu lamun hate manusia geus mibanda rasa pasrah tumarima atina teh ieu hate tos kaancikan keyakinan bakal kadituna salawasna bakal alus sangka ka pangeran boro-boro parang untung dalah rugi teu woleh we alus sangka ka Gusti kitunya alus sangka cek pikirna teh malahan boga pikiran kieu lamun anu alus sangka mah kumaha pangna Allah ngadamel rugi atawa ngersakeun rugi ka diri kuring teh lantaran Allah nyaaheun bisi kuring jadi jalma takabur
Subhanallah. Atawa bisi urang jadi jalma anu cilaka. Kitu husnuzon jadi ka Allah teh berbaik sangka we jadi nak teh. Kitu. Lamun pareng pamentana teu di subadanan. Lamun ieu hate cekas kana keagungan Allah. Lain Allah anu medit da Gusti mah naon ya Hanan ya Manan teh kitu boga pikiranna teh ngan ieu mah urangna we acan meujeuhna anjeunna anu sagala uninga urang mah kacida pisan bodona encan meujeuhna urang beunghar ieu dina waktu ieu makana ku Allah teu dipaparin can dipaparinkeun ka urang. Ieu Allah teh maha uninga kana kaayaan urang. Tepikeun ka batas kumaha ieu teh wadah urang matakan memang ieu wadahna urang kudu dinaon, kudu dikuatkeun, kudu dibersihkeun, kudu dicekaskeun ieu hate urang supaya di mana-mana nampi kana nugraha ti Gusti urang siap. Nugraha eta atanapi taruhlah kapinteran, taruhlah kabeungharan bahasana kitunya. Ieu hate teu matak jumawa, teu matak adigung-adiguna, teu matak sombong, teu matak takabur. Tah eta salamet. Nya, matakan lamun hate cekas tong boroning ningali karugian, tong boroning ningali keuntung, kerugi oge husnuzon ka Gusti Allah. Nya, malah lamun kurang ditataan kacida pisan lobana ieu katerangan anu netelakeun kana kautamaanana anu alus sangka ka pangeran jeung katerangan anu ngalarang naon kana goreng sangka ka Allah maka ku urang bakal kahati boro-boro goreng sangka ka Allah dalah goreng sangka ka papada manusia oge geuningan eta teh hukumna dosa komo deui goreng sangka ka Gusti Allah. Mudah-mudahannya urang ditiasakeun ku Allah Ta'ala ieu hate jelas awas cekas narawangan kana naon kana keagungan Gusti Allah sehingga urang ditiasakeun alus sangka ka Gusti Allah karena jalmi anu alus sangka ka Gusti Allah mah eta nandakeun pertanda ciri jalmi anu salamet dunya jeung akhirat. Nah mudah-mudahan urang sini raksa dijaga ku Allah ditang tayungan dikuatkeun keimanan dikuatkeun katauhidan jeung panceg anjeg dina kamarifatan ka Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun bilih seueur kalepatan eta samata-mata timbul tina kabodohan ti jijim abdi atuh saumpamana aya leresna di semata-mata fadl Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sinjanten ilmu nape ka urang sadayana ilmu anu bermanfaat dunya sinaran akhiratna. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala Ahmadan salli wa sallim daiman ala Ahmadan wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinareng salam mugi tetap salamina rahmat sinareng salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina salli wa salim daiman ala Ahmada salli wa salim daiman ala Ahmada wa salim minal
salimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba. Tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik